Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah arayanya. Saya aya we. Bukbernya. Lah ke orang agendakan. Baiklah tahun hadap dia tidak Namanya. Kita agendakan tapi nanti bakal menjadi agenda. Ya, tadi ganti pengajian dakwah, pengajian sekte benar. The real. Mau gubron garis keras. Laskar mau gubron. Aya hiji hadis pendek dina hadis nate Bismillahirrahmanirrahim. Man la yarham la yurham. Apa artinya Bang Messi? Man la yarham la yurham. Cing saha jalma anu teu mikanyaah maka moal dipikanyaah. Tah. Tah eta. Tapi ini bukan masalah Namun mana dikasih kita mana dipikanya, mana dipikanya, pasti dipikanya. Tapi dah kenyataannya mana dipikanya, benar dipikanya. Aduh. Jadi dina hadis ieu teh nerangkeun lah ka urang teh bahwa tong ngarep maneh dipikanya lamun maneh teu mikanya ka batur. Eta. Tidak butuh alasan, Bos. Karena kasih sayang itu yang lain tumbuh, kumaneh dibentuk kasih sayang mah. Kasih sayang itu dibentuk dalam diri, disebarkan kepada orang lain. Entong lamun misalkan butuh alasan nya eta mah kumaha nya. Heuh tadi teh ya dina hadis tage nu diheulakeun teh yarham heula saacan yurham teh. Mikanya heula saacan dipikanya. Komo leuwih jero nama teh lamun teu mikanya ka batur maka moal dipikanya ku Gusti gitu. Mun maneh mikanya ka batur mah insyaallah ku Gusti ge. Tah, insyaallah ku Gusti mah dipikanya. Orang langsung we maos Fatihah astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyati wa dibaitil kiram syaudillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila rawil mu'allif. Najmuddin ar-Ruwayt. Syaudillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah nafa'ana bihi bi ulumihi amin.
Summa ata maka kari-kari dongkap Kanjeng Nabi. Ya. Kari-kari dongkap Kanjeng Nabi ala qaumin kahiji kaum. Turdohu anu dipecahkeun, anu di naonnya dipecahkeun ru'usuhum pirang-pirang sirahna eta kaum. Naon lamun kana sirah teh berarti naon? Kan pecah mah peupeus. Dipenggal. Lain ieu mah jika dihancurkan gitu. Dipecah lah, itulah. Kuretakan balak kau gitu. Dibagikeun gitu. Dibagi-bagi kubu gitu. Bagi-bagi bulu gitu. Kullama cenah. Sapanas ceuli we. Kullama rudikhat. Kullama rudikhat. Kita bener teh bahasa teh. Naon? Panas ceuli ngomongkeun. Tuh ingat tuh. Asli panas ceuli. Reaksi biologis eta meureun. Lama udah di hot. Kullama rudikhat kapan-kapan dipecahkeun sirahna atawa setiap kali dipecahkeun sirahna. Sirah hulu Sirah para nabi. adat maka balik deui eta sirah. Agak adat kan. Adat maka balik deui sirah kama kanat seperti keayaan anu asal. Walayafturu jeung teu eureun-eureun anhum ti eta qaum min zalika tina dipecahkeun. Syai'un hiji perkara. Faqala maka naros Kanjeng Nabi. Ya Jibril, malaikat Jibril, man cenah, man haula'i saha cenah, eta kaum anu dipecahkeun sirahna teh. Hei ante. Semut ambil. Qala ngawaler malaikat Jibril. Haula illadzina tatasaqilu haula'i ari eta kaum
allazina tatasaqilu nyaeta sakabeh jalma anu berat ruusuhum pirang-pirang sirahna eta kaum anis sholatil maktubati tina migawe salat anu dipardukeun. Tah. Ieu teh gambaran jalma anu di mana pas migawe salat nu pardu teh rarasana teh berat teh. Hoream. Dipecahkeun sirahna gitu. Maka kete cenah hulu-huluna teh bakal dipecahkeun teu eureun-eureun. Summa atta ala qaumin tuluy dongkap deui Kanjeng Nabi ala qaumin ka hiji kaum ala aqbalihim eta tetep kana pirang-pirang kubulna kaum aqbalihim maka tetep kana pirang-pirang kubulna kaum Kubul lubur. Kubul mah. hareup ruqaun ari pirang-pirang anu nutupan. Ari pirang-pirang anu nutupan wa ala adbarihim jeung kana pirang-pirang duburna kaum Jelas. Bukan ini ku aing setengah-setengah. ruqaun pirang-pirang nu nutupan Wala adalihim duburna jeung tiap duburna. jeung pirang-pirang duburna kaum Kalau nutupan. Lu nanya jangan aing menjelaskan kumaha jelaskan lagi. Ini ku aing mah. Itu namanya tukang. Ada bang tukangna. Aing bener ML. Parah bocah. Amun karena dicawis mah aing juga tembok. Yusrohuna digiringkeun eta kaum kama tusrahul ibilu wal gonamu kama saperti tusrahu digiringkeunana al ibilu onta ibil Kemal. bisa jamal jamalun jamil eta mah Oh iya mah. Mantap ya. Mantap. Ku aing mantap. kama tusrahul ibil seperti digiringkeunana onta wal gonam jeung embe
wa yakuluna jeung ngahakanan eta kaum ad-dhari'a Kana dori, ikan dori. Ini suka ini karena jahanam gitu. kana kayu dori. Kayu dori. Dan ikan dori. Lain, kayu dori teh nyata kayu anu cucukan. Lamun mun urang mah nya Kayu duri meureun. matak di urang aya duri teh cucuk meureun. Dori. Memang KBBI kan aya beberapa perkataan memang tidak bersyarat. Kan Itu beda persyaratan. iya gini lamun dina juz amma aya kan min dhari la yusminu wa la yughni min ju. Silakan cok. Mahal. Silakan cok. Nggak apa. Ini apa mata kanannya lagi? Wazzaku wazzakuma jeung kana buah zakum. Buah jakum ge mun teu salah buahna teh nu aya cucukan oge. Hadong-dong. Tapi mah cucukna asli cucuk anu bener-bener cucuk gitu. Jadi dihakan jeung cucuk-cucukna. Oh, beneran ieu teh kadaharan jelema eta nu tadi gitu. Tah ieu teh encan ieu mah beda deui. Warod ko Apa sih anjing? rod Pak, beneran. ko ieu. Ini mah pak. Wau rodok pak. Kurang meureun kurang hiji titikna. Rod ko jahannama jeung kana ruhak Duhai bener. Ruhak ta jahannam ruhaina neraka. Neraka jahanam. Susah dari kalau kawel. Malu sih. Apa udah nanti Allah marah cenah. Kamu mau dimarahin sama Allah? Mau sih cenah. Kalau udah kita mau sih. Jan alpa semenantang itu. Anu bapana pura-pura kesurupan. Oh, pas ngaji dia itu. Cenah aja tidak akan masuk ke kota Tangerang. Dengan pedenya Tangerang. OTW Tangerang gaskeun. Tangerang. Tangerang sesuci eta. Dagang mungkin. Panas nih kita. Redang. Tangerang hanya bisa ditaklukkan cuma hei Anda. Bisa gua. Hey, antek. Oh, hajat. Wa hijarataha sareng kana batuna neraka jahanam. Ieu ngadahara nu kararieu aduh. Faqala naros Kanjeng Nabi man haula iya Jibril cenah eta saha ari ieu kaum he malaikat Jibril. Qala ngawaler malaikat Jibril haulai ari eta kaum allazina la yu'duna shadaqati
alladzina nyaeta sakabeh jalma layuduna anu tara ngaluarkeun eta jalma sodaqoti kana pirang-pirang zakat. Zakat amwalihim hartana eta jalma-jalma. Tuh nu tara zakat teh gambarana engke tangadaharan nu kararieu patut. Mau sih. Abalnya tuh mimeta budak leutik awewe keur madog maneh keur ngagodin dicerekan mau sih. Jawabanna teh polos. Wa ma zalamahumullahu syai'a wa ma sareng henteu zalamahumullahu ngadolim ka eta kaum Gusti Allah syai'an saeutik oge. Summa ata tuluy dongkap deui Kanjeng Nabi ala qaumin kahiji kaum baina aidihim anu eta tetep dihareupeun eta kaum lahmun nadijun lahmun nadijun ari daging lahmun nadijun ari daging lahmun nadijun ari daging anu asak. Fi qudurin dina pirang-pirang kastrol. Kastrol magnetik. Bener sih kastel. Kastrol teh nu ieu nya rada buleud gitu. Ikonik liwet teh kastel. Biasanya di asep strawberry nya. Kastel itu mah Persib. Katel aya geus kastel. Citel, katel. Nun kastel. Yang masak goreng. Kastelo meureun cenah. Namun citel mah biasana yang anu teh Jeung aci. satana jeung teflon. Oh. Citel mah. Ya. Walahmun akhara Asupan, kapal yang asupan. walahmun akhara na'yun. Walahmun jeung ari daging akhara anu sejen na'yun eta atah khobisun tur kotor bau. Faja'alu maka tandang kaum
atawa ngajadikeun. Ya kuluna eta ngadalahar minan na'i tina daging anu atah al khabisi anu kotor anu bau daging biasanya daging korban anu salah motong Serat-seratna ieu. sok barau. Ngomong kurban salah motong sok. Lamun motong jadi haram henteu. Lamun ieu mah dina motong geus ieuna geuningan nyisitna. Ngomong nyisitna salah. Oh eta teh bisa ngaruh kana ieuna kualitas daging. kayak itu pas menyembelih lain Nyembelih mah henteu. Wa yad'una jeung ninggalkeun kaum an-nadija kana daging anu asak at-thayyiba anu alus jadi makin menderita teh ketika disadiakeun daging nu alus tapi di ngahajakeun supaya ngadahar nu atah di hareupeun nu alusna teh. Tah ieu teh umpamana cenah faqala cenah ma hadza ya Jibril ngaros ieu Kanjeng Nabi. Ai ieu teh naon cenah maka Jibril qala cenah ngawaler maka Jibril hadza ari ieu ar-rajulu min ummatika cenah hiji lalaki min ummatika ti umat anjeun takunu ingdahu anu aya pikeun eta lalaki teh al mar'atul halalu at-thayyibatu istri bojo anu halal at-thayyibatu anu alus anu sae fayati imro'atan khabisatan fayati maka datang rajul imro'atan khabisatan ka awewe anu goreng anu haram fayabitu maka meuting lalaki ingdaha di eta awewe hatta yasbaha hatta nepika yasbaha subuh wal mar'atu sareng istri takumu anu tetep eta istri min indi zaujiha Waalaikumsalam. Dia barangkali kayak bapak sepeda. Oh, dengan ngabibi. Oh, tadi ngaroskeun cenah. Ieu sepeda nu saha?
Mana bieu teh? Takunu ingdahu almaratu halal ya. Min ing di jaujiha. Min indi zaujiha tina cangkingan carogena tina atut kumaha nya ngartikeunna min indi zaujiha halalan mungguh carogena halalan halna anu halal thayyiban anu alus ieu mah kabalikanna fatati maka datang eta istri teh nu boga suami teh rajulan hobisan ka lalaki nu goreng anu haram fatabitu maka meuting eta istri ma'ahu sarta eta lalaki haram hatta tasbaha nepi ka isukna tuh geus nyaho boga istri nu halal anu thayyibah tuluy we meuli daging atah pantesan aya istilah meuli daging atah teh ternyata ieu di dieu. Saya tanya jinak jago we. Plot twist. Saya tadi orang itu mencetuskan daging eta. Iya, musannif. Daging eta. Musannif itu tuh nyen kitabin. Musannif mencetuskan anak cok. aduh keyword lamun aya nu ngajak jajan tapi jajanna daging atah kade Sebaliknya oge gitu. naon Sebaliknya. jadi di dieu mah lebih ke nu salingkuh jadi jinah muhson teh geus kawin dina jeung batur tah jinah muhson eta kudu dirajam halal kudu dipaehan heuh samaotna dibadogan ku batu Batu kolam. Oh gitu dong. Baik atuh jika paehan. meh meringankan soalnya di akhirat leuwih Jigana perlu deh, maksudnya ku aya rek kiamat teh perlu eta kan kitu-kitu teh. perlu atau kabayang euy Ngarang meringankan gitu maksudna teh. karunyanya Disiksaan kayak di akhiratna kan disiksa di duniana. Dan kan enak kan selingkuh dimaafin tadi kumaha. Aya kaluna. Kan yang ngalingankeun kayak disiksa. Saya gimana anak gitu. Ya walaupun ulang gitu orang mah maksudna teh Karena ada orang jadi tersangka. pengen diawali baru orang. Bagaimana bi? di baledogan di turuban heula huluna baledogan Tapi lamun gitu urang sebagai anu nanda teh anu nyiksana dosa teh henteu halalana gitu. Meskipun urang teu apal naon. ngiluan Keluar pipilueuna gitu. FOMO tapi udah biasanya dibewarakeun Gue split. Kemarin jos. main hakim sendiri almar'atu taqumu indaha ta fatati rajana billah summa ata ala khosbatin wallahu alam bissawab na bima 'allamtana rabbi
alladzi yanfa'una rabbi faqihna ahlana wa qarabatil lana fi dinina tawassalna bita'alumi tawassalna wa antarzuqa nakallahumma astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.